Mang nuju ngeberan naon, Mang? Itu lauk laut. Hah? Lauk laut ya teh. Lauk laut. Lauk laut itu pan. Kayak pangna disebut lauk laut teh kumaha teh? Margi ya teh peda teh. Mung hirup teh di laut ya teh. Oh. Di laut mah. Kayak ai nu nangtukeun harga pedas saha eta nya? Anu melakna saha, nu marab saha, jual dihargakeun weh. Nya pernah nu aloh itu nya. Heeh. Alah, sebenarnya mah departemen ieu maritim itu. Kayak ari ieu teh dalam rangka naon, Mang? Ya. Bet make jeung meuleum pedas segala. Dina agak kieu jeung ai jalmi beunghar mah da atuh tos bosan nya urang teh. Ayo wae nya unggal dinten daging naon itu ieu. Ieu nyobian saurna pedas sareng peuteuy teh raos pisan. Tah anu hoyong diajarin meuleum pedas cing prak-prakan meuleum pedas kumaha tah? Ieu jantennya prak-prakan meuleum pedas teh. Anu kahiji urang kedah tangtos nyayogikeun peda kitu nya. Ulah dugi ka ieu peda pengentos. Bade meuleum peda. Bade meuleum peda. Bade meuleum tuur. Mun kalau cenah meuleum cenah capit pan moal kitu nya. Anu kahiji nya. Anu kahiji kitu nyayogikeun peda. Anu kadua ngahurungkeun seuneu. Ngahurungkeun seuneu. Ade sok sanaos kompor oge seuneu gitu. Mangaraos urang pami meuleum peda dina kompor gas. Pang ulah-ulah nama ngahurungkeun emosi. Gitu mohon. Kayak mang eta riweuh kunaon eta, Mang? Aduh, jiga ngaceleng ke ieu peda jiga hirup ke. Hirup ke Ieu mah nyaan aduh eta bisa da abdi teh di lami di Banten teh teh. Kayak lamun aya kajadian peda potong gitu eta nuangna moal naon dipisah-pisah gitu. Nah ieu teh rahasia ieu teh pami nuang peda tos parotong ge urang teh kedah hati-hati. Magi teh sajanten ieu teh dituduh orang teh mutilasi. Sia mutil peda merenya. Aduh, ya tadi nyawikeun seuneu, nyawikeun peda nu syarat nu sabar hiji teh sadayana syarat teh, Pak. Wah, syarat mah seueur aya 44 teh. Wah, aduh. Lah pokona mah 2 dinten we lah. Alah. Kami urang macakeun syarat-syarat meuleum peda teh gitu. Lami pisan gitu mah. Atuh opat lah 2 dina. Pengennya. Tah upami dina meuleum peda ieu kade tah seperti tadinya ieu mah da lepatnya. Terima terus ka dieu nya. Nuhun. Huluna sareng huluna teh kedah tanu huluna bali dieu. Oh, nah. Gitu. Teu papayun-payun margi. Engke sesa asakna margi pedana ngalobrol. Oh nya bener. Pedana. Oh, teu sagawaya nyimpen ge. Teu sagawaya nyimpen oge aya aturanana. Bener. Oh, anu ka opatna teh metilu tah. Metilu nya. Anu ka opatna mah kade engke sabada asak namanya. Urang kedah nangtos ieu seungit teh benten. Yang tah upami bauna bau setengah capit, berarti anu lepat. Eta anu lepatna seuneu. Ieu seuneu lepat gitu. Urang teh kenging sakali-kali urang ngalepatkeun peda. Ulah urang ngalepatkeun peda, ya peda dicarekan. Salah ya peda. Seuneu lepat. Jadi tah peminta seungit peda, sanes seungitna capit. Ya peda terus asak. Siap dituang. Eta nu tah manawi ieu mah peningkatan profesi. Mang aya cita-cita gaduh cita-cita janten meuleum sate gitu. Aduh, cacan kabayang abdi teh nya kitu nya margi kumaha nya. Da anu langkung ageng mah pengennya model bulam-buleum gitu mah. Ya tos belum pom bensin gitu, belum gedong gitu nya belum bumi eta langkung bayaran langkung ageng gitu daripada belum sate gitu. Mohon atuh hatur nuhun atuh Mang nya. Mun wilujeng atuh Mang Mangga. Oke, pami Mang alih profesi janten meuleum emosi atarapi meuleum amarah batur wartosan abdi. Iya, mangga. Ieu teh bisa. Kang di kayak itu tuang naon itu sareng naon itu? Kapan dia tas sareng palit teh yang nu di beuleum teh sareng peda janten hasilna tuh. Nah ieu kumargi ieu gara-gara aya nu ngawawancara teh ieu da ieu eta aduh tarutung. Kayak eta nu tutung kitu teh disortir, Pak. Henteu ieu saya pisan ieu. Urang teh ieu kanggo ngaleungit racun teh pan nganggo arang ieu. Mohon gitu. Apa norit. Mohon ngaleungit racun teh jam tawisna gitu. Yang racunna teh leungit teh ku eta. Tapi eta mah teu gaduh carana saperes henteu tutung kumaha teh manawi aya teu aya. Aya, sanesna carana mah pami konsentrasi. Konsentrasi mun janten
Dina meuleuh bukan terus tadi mah ada kirang konsentrasi margi. Mangga ngawawancara gitu. Ieu teh jan abdi jongjon teuing ngajelaskeun teknik-teknik anu ieu gitu. Ieu kayak upami kaitanana meuleuh pada sareng tuang peda kumaha tah? Ieu mah ya ieu teh minangka honorna gitu. Nya ya, siap tiasa abdi ngiring nada dieu nya. Mutang tos ieu mah bisa oge teh teh. Mohon banget diaturun etang-etang ieu we honor ieu mah. Mohon. Nur. Ieu kabagjan anu luar biasa. Kawitna ngan ukur bade ngawawancara ieu Pak ahli ieu ahli peda. Ternyata kenging honor tuang serah. Kemang ieu teh ieu aya peda, aya peuting. Eta teh kumaha teh? Margi teh pamiyeta sobat dalit. Eta teh mohon janten kumaha we urang pos sobat teh teh dipisahkeun eta tos paket ngagamarkeun papasangan anak peuting arang peda. Gitu mohon ieu mah peuting jangan peda sambal eta gitu. Tapi ieu mah Benten ieu teh panamih mah. Janten ieu teh benten wilayah. Tahu sareng benten genre. Oh, anu sagendre mah ieu peuting sareng peda da eta tos sareng sambal sobat dalit bisa. Bisa. Minangka musik dasarna sangu. Sangu. Oh, gitu. Mohon atuh, Nur. Tuang heula. Nur. Ternyata peda sareng peuting teh. Yahut, nikmat pisan aku. Alhamdulillah. Atuh kieu teh nya angin abdi teh atuh nanda atos sareng peda kitu nya. Mun abdi nanda bade permios nya teh da kumaha atuh tos ada asupan nanti. Kapan Mang Ii datang ka dieu teh Mang Permios ieu teh. Nah, kumaha ya? Atuh ieu salah kitu kaya. Tong dihapus. Atuh ulah di-cut ulah dihapus. Kitu kieu lah ieu mah jadi kesalahan teh. Kesalahan ulah kudu tanggung jawab. Teh edit ieu mah. Teh edit. Keun we engke lamun Mang enak nganyang ka atau mau we nganyang ka Mang. Udah balikeun. Mang kitu. Nah, itu mah saya atuh. Udah.